Kan naon ya? Nah, biasa ini mah kermandian biasa sore-sore. Kumaha yan salila geus lulus sekolah aya pagawean eueuh. Anak ieu we mah kembali sup manuk, maraban manuk, maraban ayam. Emang aya hayam? Itu ayam tuh endang. Ting ayam na ya. Ieu pak pengangguran mah. Mana di mana sanggeus keluar nanu mah Ya gitu orangnya sarua wae. Can aya panggilan. Ngomong-ngomong maneh kieu we jeung kieu meureun maraban manuk, ayam, dia nungguan aya lowongan gawe. dan neangan gitu. Nah, neangan mah neangan cuman can aya mana. Salah. Santai manuk siga nu kurang sehat. Kunaon tah? Kenyaho ieu di kamari aing aduh. Tuh, Terus kitu wae itu. siga nu ngadahar naon meureun kepanjangan teh. Biar ke rumah sakit kena duitna. Tuh, Pak. Aing teh keur BU ya, Pak. Aing teh manuk ieu tah. Jual manuk. Heeh. Ngajual baraha. Aing nama pego aing teh. Lamun pego mah orang nggak usah ke di mah ngopi. Ayeuna berapa sih? 100.000 mah aya. 100.000. Heeh. Tuh. Lah hek lah. 100.000 nya. Pada aing buka duit. Ese pengangguran eta. Ya duitnya ya. Mana? 100.000 tah. Benar. Cah. Lagi bawa air eta manuk. Kedeng balik-balik. Wah. Di bawah. Salah dibere jeung ini. Namanya. Taunya mesti motor yang mandi, bisa mandi. Ini ngaran manukna naon? Iya, ngaran manukna Jabo, singkatan. Singkatan panjanganna Jalak Kebo. Jalak Kebo. Heeh. Amun perawatanna